maneh ayeuna sok kana buah-buahan mah. Tu tangkal kadu urang borong ku maneh ayeuna. Osok. Heeh, aing moal ka sasayeuh ngajualna karunya. Kayak kurang atuh di beri ditempo kan yang sakumaha kumahanan deui. Heeh. Tulungan Pak ka dieu sakedap. Keur naon maneh Bohel? Jang tulungan heula karunya tuh. Heeh, karunya budak euy, Bang Egeng. Jangan panggil aku Bohel, teh ban bapak urang. Maaf. Cil, Pak Kadus keporget. Kunaon deui? Euy Pak, pangrabutkeun sampe. Udah letik-letik yang ngerabut sampo nya. Bantuan Bantuan ku maneh, Cul? sok. Budak kana sapekin mirip ku aing geuning. Anjing. Ngomong-ngomongan. Sipu kana aing. Ketipu. Goblok maneh nipu aing. Anjir tanggal sampu eueuhan ieu mah. Mana aing? Buat apa ketipu aing? Si bocil aya wae aing kulikan kado. Wat sengklek wat ayo. Anjir aing. Bohel. Bohel bapak aing. Liwat dia mana? Main relak aing. Enak saja, kuku aing jadi akan kebetulan aing. Kalupat. Kuku baru dah, kurang lipat. Liwat. Gimana? Aya naon ieu? Aing Di pala. Mas ulah main hakim sendiri, cang bawa ke kantor polisi ke Pak Kadus. Baik ya, bener ya menang. Ya. Agak kau laukna warna beureum. Tapi keulah dipotong heula ja. Pang motokeun ya. Foto Pak Kadus ya. Dol, menang tuh? Tapi asa moal enak kan. Cil, lamun aing aya pake meuleum mah. Mana? Teungeun aja air beureum mah. Pak, ieu mah laukna mah geuna dibeuleum ieu mah. Bawa lah. Moal enaknya nu kieu mah. Wah. Kieu mah. Heuh, heg atuh, rek kabalongkeun deui mah. Heg atuh hari teungeunna mah rek kabalongkeun mah. Jah HP tadi Pak Kadus ek nelpon. Ih, dari HP ka manakeun? Hari budak edan kalah HP nu dialungkeun itu. Ari lauk di kantongan. Astagfirullahaladzim, ari maneh. Turun. Tuh, pai teh. Paro yang kieu ya. Nu enak mah teh jajan janda ya. Janda? Heeh. Wah, jajan janda sia mah. Dibagi moal aya janda nu daekeun ka sia mah. Jando atuh. Lamun jando mah kuing ge hayang. Lamun jando mah itu meuli ya. Di duitna. Aya. Pak eueuh. Aya meuli. Teu perlu numpang na. Ih, sia mah geus dibere duitna kalah nitah deui. Menyang kudu ku aing sagalana jeba duitna ti aing, jeba ku aing meulina. Sia sapiraku atuh. Si Bohel tuh itu tuh. Sok atuh karo ah. Hel. Dia buat. Mangulikeun jando 2 bawa bisi maneh hayang meuli. 3 jadi 3 tajeng maneh. Kop. Meuli jando mah. Oh, siap, Hel. Meser jando. Teteh cantik. Ade ganteng menuju meser jando oge. Teteh cantik bisa ngade dipanglayankeun. Sok. Oh iya, makasih atuh Dede ganteng. Kalau tuh 10 ribuan. Oh, Jandona. mangga teh. Atas. Mohon atuh nampi. Yo Dede ganteng abi mah bade teras uih, bade nyesahan cangcut. Nya harus ada orang ke Pak Kadus. Orang boga ide. Pura-pura leungit we duitna. Pak, duitnya ragrak. Ngagrak. Udah siap tuh kalau nitah budak. Jadi we leungit duit naragrak. Cang bere di we atuh lah. Lah tuh bere di Pak karunya.
Mana makan ada gerakan atuh, teledor gerak. Ada giginya. Yo, kade rak-rak deui jig mangkat deui. Jung. Wah tidak guan yo, lapar. Ya, neneng can. Nani? Mang, ku abi dibayarin. Nuhunnya. Pas kau bayar mah. Sami-sami. Mana bohel jajan mah. Wah, duit lagi beak. Duit lagi di Pagadus. Hah? Leungit deui bae. Astagfirullahaladzim, kumaha tuh ieu? Kacau ieu mah. Aing beteung lapar teh teu tulus ieu mengadar jando teh. Itu parah mencetan we tuh karunya. Heeh, tuh sok lah mencetan we bohel. Sia teh kalah musingkeun. Aku mah dibeliin. Kangen. Aku ge sama nih dipangmeserkan ku si bocil, peser jando. Kek, Neng. Oh, ieu jando Uhun. pangmeserkeun si bocil. Eta Uhun sami. Oh. Ari maneh bocil tadi bebeja leungit ka urang. Ari maneh leutik-leutik geus apal awewe paken raktir. Astagfirullahaladzim. Uhun bocil. Mangga Pak. Ohon. Ari sia bocil naon nu dirasa ka aing bebeja leungit aing seueul ieu beuteung ngareguan jando. kalah paken raktir awewe. Saya dasar bohel.